Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun mitra kaum dangu di mana wae ayananya. Salam mancomania kasadayana. Mugia sadayana masih di paparinan kesehatannya. Lahir sinarang batina oge tetap di paparinan kelancaran rizkina, kegampilan segala urusana monggo Allah taala amin ya rabbal alamin. Tebang dangu deui sareng aki di acara anu maneuh nyaeta dongeng Sunda nya di channelna Tepas Sunda. Hapunten kamari teh aki teu tiasa siaran kumargi ieu kena katarajang ku naonnya mules panginten ku terawas patuangan ke kajamban wae nya pulang anting terang salah mam terang angin ya teh. Tapi ayeuna parantos sakinten tiasa medar deui terasana lalakon dongeng Sunda nu judulna nyaeta Jawara Gunung Galunggung bagian ka-42 karyana Wadadang Hati Bandung. Kidagar sabaraha kanca nganuhunkeun kasadayana anu satya manco satya ngarojongnya kadongeng-dongeng Sunda khususna dongeng garapan pribados para kanca anu teu acan subscribe atau acan gabungnya anu nembe manco nembe munggaran ningal nembe munggaran ngadangukeun mangga ulah asa-asa di subscribe wae di teke tombol loncengna supados aya notifikasi upami aki medarkeun terasan ya dongeng. Supados yang kolong kana waktos langsung we nya urang amparkeun deui samakna sor bajigurna mangga kaparayun sadayana Jawara Gunung Galunggung bagian ka-42 Perung Eka Wira Malik ka Sultan Banten. Sultan Banten cek Eka Wira surana darianaker sacan pangawal ngajebloskeun kuring ka jero panjara di jero taneuh dengekeun sing hade lamun engke cenah Sanjaya balik deui mawa Ismaya sarta ngebrehkeun bebeneran anu sajati yen kami duaan lain jalma tukang hianat nya poe harita kuring bakal ngecageun sagala jabatan sarta gelar nu pernah dibikeun ka kuring. Eka Wira Malik ka para pangawal anu sabenerna mah anak buahna kabehanana ge. Pangawal, laksanakeun parentah Sultan anjeun, cek Eka Wira. Opat urang pangawal maju bebarengan. Sabenerna mah kabeh ge teu suka ngalakukeunana. Nyata newak atasan sorangan atuh ngan bae di hareupeun Sultan para pangawal kabeh sateka pola henteu nyirikeun. Sanggeus para pangawal mawa Eka Wira pikeun dijebloskeun ka panjara handap taneuh Sanjaya malik ka Sultan. Sultan, kuring bakal datang deui mawa Ismaya. Tunggu bae waktuna di mana bebeneran nu sajati bakal katingali. Sarta sadaya tindakan Sultan ieu salah. Geus nyarita kitu mah Sanjaya malikeun badana. Sakali ngolebat ge murid Abah Raksa Jagati Puncut Galunggung teh geus teu katempo jirimna. Gunung Halimun di mana Resi Mayada cicing teh tempatna henteu deukeut di Banten. Jauh ke arah beh kidul. Jalan ke arah Gunung Halimun hese sarta loba halangan sabab jalana bakal loba ngaliwatan leuweung geledegan. Salian ti kitu wewengkon anu bakal diliwatan ku Sanjaya teh wewengkon kakawasaan Pajajaran.
Jadi bisa bae Sanjaya bakal manggihan kejadian-kejadian nu teu dipiharep. Salila ngambah lelampahan nyerek Ismaya. Poe kadua pikeun kasakitu kalina Sanjaya kudu asup ngambah deui leuweung geledegan. Tatangkalana baradag manira rapat, batang tangkalna geus lalumutan sarta jeranggotan. Eurih jeung rungkun manjahna ge pajejet jarangkung ngahalangan lengkah Sanjaya. Baju Sanjaya geus loba nu soeh sabab ti kakarait kana regang jeung cucuk rungkang. Sanjaya terus lumampah barang beras ka tempat anu tatangkalana teu pati rapat. Sanjaya manggihan jalan satapak, jalan teh kawasna mah remen diliwatan ku jalma. Sabab ledik jeung teu aya jukutan. Karake sapanyepahan kolot Sanjaya ngarandeg. Ceulina rancung ngadedengekeun sora diaduna pakarang jeung sora jalma nu siling sentak. Tina tadina leumpang biasa Sanjaya jadi lumpat. Teu lage Sanjaya teh tepi ka hiji palataran nu rada lega. Katingali ku Sanjaya aya 5 urang lalaki make baju papakean prajurit Banten. Anu keur ngahurup saurang wanoja geulis make baju sing sarua beureum. 5 urang prajurit Banten teh kabehanana ge nyekel pakarang pedang. Sedengkeun si wanoja baju beureum ngalayananana ku tongkat tina hoe atawa leuwih pasna mah disebut iteuk. Nyata iteuk hoe sabab ditungtungna melengkung gawas iteuk. Ditilik tina gerakanana, si wanoja geulis baju beureum teh mibanda ilmu anu lumayan luhur. Jurus-jurus iteukna cepet sarta aheng. Ngan bae kalima prajurit Banten ge sarua mibanda ilmu anu lumayan luhur. Katingali ku Sanjaya beuki dieu teh si wanoja beuki kadeseh sarta kasalamatan dirina beuki kaancam. Tapi anehna wanoja geulis nu mibanda kulit bodas sampulur teh kalakah seserian dina leungeun kencana nyekel 5 iket anu mangrupa iket-iket prajurit Banten. Woi, gadis bangor. Sakodong deui awak maneh nu sampulur teh bakal dicacag sia ku pedang-pedang kami. Kecuali anjeun taluk bari minta ampun. Sentak salah seorang prajurit. Prajurit gelo. Cik si wanoja bari suraseuri. Sorana lucu tapi rada halimpu. Aranjeun anu kudu nyembah bari minta ampun ka kuring. Lamun henteu iteuk hoe ieu anu bakal ngancurkeun tuur aranjeun sakabeh. Cocap nyarita kitu kawas heulang nyamber mangsa awak si wanoja nyirorot ka handap. Bari sakaligus ngababadkeun iteuk hoena ka arah kalimat tuur prajurit Banten. Serangan si wanoja kacida cepatna sarta dilakukeun ngagunakeun jurus anu aheng. Lamun seug cenah kalima prajurit Banten teh mibanda ilmu silat anu lumayan, pasti sakurang-kurangna aya salah saurang anu bakal cilaka. Sanajan si wanoja baju beureum mibanda ilmu tongkat atawa iteuk anu hebat sarta ilmu ngahampangkeun awakna lumayan luhur, tapi di huruf kulimaan samodel kitu mah lila-lila dirina teh beuki kadesek. Si wanoja sababaraha kali ngalakukeun gerakan pikeun kabur, tapi nu ngurungna henteu bodoh. Saeutik ge kalima prajurit Banten teh teu mere pisan longkrang pikeun si wanoja kabur ninggalkeun pakalangan. Beungeutna anu bodas sarta geulis katingali ayeuna mah beureum jeung tarangna renunggu kesang.
Sedengkeun kalima lawana tetap ngurung bari terus ngarangseg. Sanjaya teu tega lamun tepika ningali saurang wanoja cilaka bari dihurup kulimaan. Ngan bae Sanjaya ge teu hayang nyieun urusan jeung para prajurit Banten. Sanajan hatena mah masih keneh keheul ka Sultan Banten. Sanjaya ngagajleng ka hareup bari ngagero, "Dulur-dulur, wayahna tahan heula." Tapi kalima prajurit anu geus kalimpudan ku amarah teh teu ngawaro kana ucapan Sanjaya. Malah mah sawarehna narajang ka Sanjaya sabab maranehna nyangka lamun Sanjaya sobatna atawa dulur sapagurona si Wanoja. Prajurit-prajurit ieu teh teu kenaleun ka Sanjaya sarta teu apaleun lamun Sanjaya boga hubungan jeung Kasultanan Banten. Maklum bae maranehna prajurit-prajurit tapel wates anu jauh ti kota raja, sarta arang langka malah majarang pisan mulang ka kota raja. Jadi wajar bae lamun maranehna teu apaleun ka Sanjaya anu kakarak ngagabung ngahamba ka Karajaan Banten. Salah seorang prajurit ngababadkeun pedangna kana tak-tak Sanjaya. Sanjaya gancang ngagilek saterusna. Dina gerakan anu kilat Sanjaya ngawangun jurus monyet ngarebut buah. Leungeun katuhuna ngepret pigelang lawan, saterusna ngarebut pedang nu keur dicekelna. Si prajurit jadi olohok bengong sabab sakali musuh ngolebat, pedangna geus pindah leungeun. Lain ukur si prajurit anu direbut pedangna anu kasima ku gerakanana Sanjaya, tapi kaopat baturna ge kasima. Maranehna jadi hareugeun, serangana ka si Wanoja jadi eureun. Kasempatan ieu teh teu disia-siakeun ku si Wanoja baju beureum mah. Manehna gancang ngajorelat tuluy lumpat kabur ti eta tempat. Opat prajurit anu bieu hareugeun gancang udag, tapi telat. Si Wanoja baju beureum geus ngiles asup ka leuweung anu rapet ku tatangkalan. Saopatna balik deui ka tempat urut tarung tadi. Bari amarahna mangagugudug. Salah saurang anu pangkolotna malangkeun pedangna di hareupeun dadana bari pok nyarita ka Sanjaya. Budak ngora, tindakan anjeun di gagabah naker euy. Gagabah pisan. Anjeun apal saha eta Wanoja? Sarta apal teu jeung saha anjeun nyieun urusan? Ngeunaan Wanoja geulis tadi kuring memang teu wawuh. Tapi aranjeun mah kuring apal dina papakean aranjeun. Walon Sanjaya tenang naker. Lamun cenah seug tadi teu nempo Sanjaya bisa ngarampas pedang salah saurang baturna, baringan saukur ku sakali gerakan, sigana bae si prajurit paling kolot geus marentah ka opat baturna pikeun ngahurup ka Sanjaya. Ngan bae manehna maklum lamun Sanjaya teh saurang jajaka nu mibanda elmu luhur. Satekah pola manehna nahan amarahna. Kitu oge ka opat baturna maranehna teu daek nyieun tindakan.
Saha kitu gadis baju berem eta? Kunaon tepi ka dihurup ku aranjeun limaan? Tanya Sanjaya penasaran. Lamun anjeun teu boga sangkut paut jeung eta Wanoja, kunaon anjeun ngabantuan manehna? Malik tumanya si prajurit. Kuring mah ukur teu tega aya saurang gadis dikoroyok ku 5 urang lalaki. Pan lebar lamun Wanoja sakitu geulis jeung sampurna tepi ka dicacag-cacag ku anjeun limaan. Tapi eta memang akibat nu kudu ditanggung ku dirina. Manehna gadis kurang ajar muridna si Dewa Itek. Murid Dewa Itek. Karakiwari kuring mah ngadenge jalma boga gelar kitu. Naon kitu nu geus dilakukeun si Wanoja ka aranjeun limaan teh? Kami keur ngaronda di ieu leuweung. Geus lilapan Banten jeung pajajaran mumusuhan. Jadi kami leuwih giat ngaronda tapal wates. Sawaktu kami keur ngaronda ngadadak ngolebat hiji bayangan beureum. Saterusna ikat ka prajuritan kami leungit. Aya nu ngadudut di luhur. Kabeh tuh teu marake iket. Saurang Wanoja baju beureum ngadadak ngabadega hareupeun kami limaan. Dina leungeun kencana nyekel kalima iket kami. Ditilik tina pakaian sarta Itek hoe anu dicekelna. Kami apa lamun eta Wanoja teh muridna si Dewa Itek. Kami embung nyeun urusan jeung Dewa Itek. Kami minta kalima ikat kami ku cara sopan. Tapi eta Wanoja kalah ka ngahina kami saterusna manehna miheulana rajang malah mah. Pantes pan lamun kami ge ngahurup ka dirina. Sabab manehna geus ngarampas ikat kami, geus ngahina lambang kerajaan. Sanjaya hayang seuri ngadenge keterangan si prajurit teh, tapi ditahan ku dirina. Nu dilakukeun ku eta Wanoja ka aranjeun limaan memang teu pantes sarta teu sopan. Tapi ningali tina umurna kawasna bae eta gadis teh masih bubudakeun. Bubudakeun kumaha? Murid saurang sakti Dewa Itek bari geus mibanda ilmu anu luhur. Kuduna ge mibanda akhlak sarta tata krama anu hade lain culangung kawas kitu. Geus baraya. Daripada orang adu renyom di dieu moal aya beresna. Kieu we kuring hampura sarta ngarasa salah. Nya kusabab kuring teu apal kana kelakuan eta gadis ka aranjeun limaan. Pikeun nebus kasalahan kuring mendingan ge ayeuna mah hanteur kuring ka tempatna Dewa Itek supaya kuring bisa pangmentakeun kalima iket aranjeun anu dibawa ku muridna. Naon? Ka tempatna si Dewa Itek. Dewa Itek teh saurang tukang tatapa anu teu resepeun lamun tempatna didatangan batur. Manehna bakal narajang atawa ngahukum sing saha bae anu datang ka tempatna. Barina deui Dewa Itek katelah gede ambek babari pisan kasigeung hatena teh. Komo deui urang datang mawa urusan, pasti manehna melaan muridna. Cek si prajurit beungeutna ngadadak pias. Ulah hariwang kitu. Lamun aya kajadian naon-naon kuring nu bakal nyang hareupan si Dewa Itek. Anjeun limaan bisa neruskeun tarung ngalawan si Wanoja baju beureum muridna. Cek Sanjaya galunggung tetep tenang. Prajurit anu nangtung hareupeun Sanjaya neuteup ka batur-baturna. Terus malik deui ka Sanjaya. Udag-oda kami geus ningali kahebatan anjeun. Tapi pikeun ngalawan si Dewa Itek anjeun ulah sagawaya. Anjeun ngandelkeun naon pikeun yang hareupanana, Kuring ukur ngandelkeun yen anjeun sabatur-batur aya di pihak anu bener. Nu geus dihina sarta diculangungan ku muridna si Dewa Itek. Tangtuna ngaran Dewa Itek bakal cemar di dunia pasilatan.
Lamun urang datang bari niat hade sedangkeun manehna melaan muridna anu geus jelas-jelas salah. Antuk nama kalima prajurit teh indit nganter Sanjaya ka tempatna Dewa Iteuk anu ayana teh di hiji lengkob. Di tengah-tengah lengkob teh aya hiji situ anu sakurilingna dipinuhan ku tangkal hoe. Matakna eta lengkob teh katelahna lengkob hoe. Geus puluhan tahun Dewa Iteuk teh cicing di dinya. Manehna nyiapkeun sarta nyiptakeun jurus-jurus tongkat ngagunakeun tongkat atawa Iteuk hoe. Jurus-jurus Iteuk na teh aheng sarta hebat. Tapi ka manehna menang jujuluk Dewa Iteuk. Liwat wanci tangange kakarak genepanana teh tepi ke tempat anu dituju. Kayaan di lengkob hoe teh kacida tenang sarta tiseunana. Hawana seger, pemandanganana oge endah. Srog atuh genepanana teh tepi ka sisi situ anu dipinuhan ku tangkal hoe. Katingali aya hiji imah leutik di tengah situ anu sakabehna dijieun tina tangkal hoe. Dihandap imah teh didamparan ku rakit hoe anu dijieun tina batang hoe sagara debitis. Jadi eta imah teh bisa pipindahan kamana bae sakadaek anu hayang mawana nyaeta si Dewa Iteuk anu bogana. Salila masih di luhur situ. Eta imah nu dicicingan ku Dewa Iteuk jeung muridna. Gampang pikeun ngadatangan eta imah we lamun keur aya di sisi situ. Tapi lamun keur aya di tengah-tengah situ cara harita, hiji-hijina jalan supaya bisa tepi ka imah Dewa Iteuk teh nyaeta ku cara gugulantungan atawa nece hiji batang we ka batang we sejena. Pikeun liwat jalan cai ulah coba-coba. Sabab situ hoe teh dipinuhan ku oray-oray cai anu garana seger deleungeun jalma dewasa. Sahabaya nu wani ancrup ka situ pasti jadi rebutan oray anu garalak. Pikeun Sanjaya mah ujlang-ajleng dina batang hoe. Pikeun nuju ka imahna Dewa Iteuk lain perkara anu hese. Sabab manehna mibanda ilmu ngahampangkeun awak nu meh sampurna. Tapi lain deui pikeun kalima prajurit Banten. Sanjaya malik kalima prajurit anu ngiringkeunana. Hiji-hijina jalan pikeun urang tepi ka imahna Dewa Iteuk kudu ngaliwatan batang-batang hoe. Ngan kade baraya bisi ti peleset atawa ti sereuleu. Sabab dina cai tinggal itu oray-oray cai sakitu lobana bari geunggarde. Cek Sanjaya bari nunjuk ke arah situ. Kalima prajurit cicing taya nu ngajawab. Sabab salimana oge teu wani jeung teu sanggup lamun kudu ujlang-ajleng atawa gugulantungan dina batang hoe anu sareukeut sarta leueur. Komo-komo lamun seug tepi ka 3 jebur kana jero situ mah bisa jadi mangsa oray cai. Lila-lila pok prajurit anu paling kolot nyarita. Kieu we atuh teu kudu urang lumampah ka ditu da puguh harese. Urang ngagorowok we atuh di dieu supaya si Dewa Iteuk jeung muridna kaluar nyamperkeun. Ngagorowok ti jauh nandakeun kalemahan, tapi Sanjaya teu bisa maksa.
Sabab kalima prajurit memang can boga kemampuan kawas dirina. Antukna Mas Sanjaya nya tujuan kana kahayangna si prajurit. Si prajurit nu paling kolot gancang ngagorowok. Hei, gadis baju bareng, kami datang mawa maksud hade. Wayahna balikeun iket kami. Sanjaya jeung para prajurit ngadago. Teu lila panto imah we teh kabuka. Dua urang jalma kaluar ti jero imah. Nu saurang dayalian Dewa Itek, saurang lalaki umur 60 tahunan, dedegana begang tapi jangkung kacida, nyeples we kawas Itek, buukna pondok bari jeung carang. Dewa Itek make baju ringkes warna bodas, dina bagian dadana ngaliglag kabuka. Lamun pahareup-hareup dina jarak deket pasti bisa ngitung tulang igana anu naronjol. Dina cangkengna meulit beubeur kulit rubak. Dina eta beubeur ngagantung Itek hoe sagede bitis anu tungtungna ngeluk. Dewa Itek ngajega hareupeun panto bari nangkep harigu. Disagigireunana nangtung wanoja geulis baju beureum murid tunggalna Dewa Itek. Ngaranna teh Kumala Dewi. Jama-jama lieur di mana anu sasab ka dieu gogorowokan kawas kunyuk lapar, ha? Tanya Dewa Itek. Sorana tarik pisan mawa aweuhan ka sakuliah lengkob. Cirining dina nyarita manehna ngagunakeun tenaga jerona anu luhur jeung hebat. Cicing-cicing bulu punuk kalima prajurit banten mah ting puringkak. Dewa Itek, Sanjaya anu ngajawab. Teu poho manehna ge ngagunakeun tenaga jerona. Sorana jeri tarik sarta mawa aweuhan ka sakuliah lengkob. Kekandangan ceuli kalima prajurit tepi ka ngahing bari peureus karasana. Dewa Itek kerung. Cirining manehna teu bisa nyamunikeun rasa reuasna sawaktu ngadenge sora tarikna Sanjaya galungkung. Kami datang mawa niat hade. Hampura bae lamun kami ngaganggu katentreman lengkob anjeun Dewa Itek. Murid anjeun geus maling barangna kalima prajurit ieu. Jadi wayahna murid anjeun kudu malikeun eta barang. Kumala Dewi muridna Dewa Itek katingali ngaharewos ka guruna. Geus kitu mah Dewa Itek nyarita deui. Saha bae nu boga urusan jeung murid kaula, sok datang ka dieu. Lamun teu sanggup leuwih hade gancang nyingkah ti dieu. Atawa dipaksa ninggalkeun sirah sewang-sewangan di sisi situ. Cek Dewa Itek deui. Dewa Itek, lamun anjeun ngagegedekeun masalah sapele model kieu, ku cara melaan murid anjeun nu jelas-jelas salah sarta geus maling barang batur, ngaran anjeun bakal cemar di dunia pasilatan. Mana aya guru bijaksana melaan muridna nu geus ngahina prajurit-prajurit kerajaan sarta maling iket-iketna. Cek Sanjaya teu eleh heuras. Budak ngora, anjeun wanita nyarita gegabah. Boga ilmu naon anjeun, heh?
Dibayar sabaraha ringgit anjeun teu bika daek melaan 5 kacung karaton. Jauh-jauh datang ka dieu pikeun nyokot ikat-ikatna. Dewa itek, anjeun saurang tokoh kolot dunya pasilatan anu dipika hormat ku jalma-jalma dunya pasilatan. Kuduna mere contoh anu hade lain kalahkah melaan murid anjeun. Nah teu era anjeun melaan murid anu kitu rupa ahlakna. Rek aya hargaan atawa henteu eta barang mun dicokot ku nu lain boga hakna, tetep bae ngaranna teh maling. Bakal luntur ngaran tokoh-tokoh dunya pasilatan lamun murid-muridna loba nu jara di maling. Ngadenge kitu, dewa ieu kahudang amarahna. Dua sukuna ditekankeun kana rakit hoi imahna. Blesat cerelat, kawas panah anu leupas tina gondewana. Awak dewa ieu ngeblesat muru ka arah Sanjaya sabatur-batur. Ukur 2 batang hoe pikeun manehna ngayun saacan tepi ka sisi situ. Padahal jarak di tengah situ ka sisi situ teh aya kana 100 tumbakna. Teu lila kumala Dewi ge nuturkeun guruna. Guru jeung murid nangtung ajeg di hareupeun Sanjaya sarta kalima prajurit Banten. Kalima prajurit Banten saber hatena ningali dewa ieu anu sakitu jangkungna. Sanjaya anu pangawakanana dedeg jangkung kakerge. Jangkungna ukur semet beheungna dewa ieu. Dina kaayaan kitu, kentreng-kentreng torojol tukang bajigur. Waktosna kabujeng seep pamiarsa. Kuno rojolna ieu langganan tukang bajigur ya. Urang cekapkeun heulanya lalakon Jawara Gunung Galunggung bagian anu ke-42. Urang tepang dangu deui di bagian ke-43. Hatur nuhun kasadayana para manco mania dongeng akinya anu salami ieu satya ngarojong, satya ngadangukeun, satya gabung di dongeng-dongeng akinya. Atur nuhun pisan kasadayana. Etang-etang urang sasarengannya mika deudeuh, mika cinta, mika landep oge sasarengannya urang ngalestarikeun ngamumule budaya nyalira. Da kusaha deui atunya dongeng Sunda atanapi seni-seni sanesna seni Sunda dimumule teh sareng dipikaresep teh upami sanes ku urang Sundana. Supados henteu dugi ka tilemnya kagusur ku budaya deungeun-deungeun. Mugia bari jeung basajan sareng seueur keneh kakirangan dongeng aki ieu tiasa janten panglipur kalbu, pang beberah kana manah, pangrepeh kana hate, janten ubar sagalana nya. Ubar sono ka dongeng-dongeng kapungkur, ubar abang balerkeun segala masalah, segala kasusahnya. Sareng janten rencang ngopi, rencang ngadaweung bari leleson. Itu pangintennya kau mau bari ngaeut bajigur nama. Pedo lah. Direncangan we kukulu behui sareng sepan cau atanapi sepan samponya. Awas pisan tegep pokona mah. Aduh, salam hormat sareng baktos kasadayana, kasadaya pencinta dongeng aki boh anu di Nusantaranya, boh oge anu nuju ngumbara di nagri tatanggi di nagri deungeun-deungeunnya. Sing atos-atos mugia tetep dipeparinan kesehatan, lahir sinareng batina, enggal kahontal segala cita-citana nya, dilancarkeun rizkina sareng sagalana digampilkeun. Sing atos-atos margi nuju seueur bancang pakewuhnya, nuju seueur ieu ya. Sasalad sareng anu sanesna.
Panginten sakitu heula nu kapihaturnya Aki Namit mundur. Salam baktos kasadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios cag hanca.